Bismillahirrahmanirrahim. Dina makalah nomor ka-11 ti sebagian ahli hukama, ari ahli hukama ti dieu teh ahli fikih, ahli marifat, ahli tasawuf anu tos melalang lintang dina amalna sehingga merangkum kana hiji hikmah papatah jeung nyalametkeun murid-muridna. Kadang pun tanda tara karasa jika nu lain panyakit padahal pi panyakiteun. Mana ti antawisna di mana zaman nu teu sieun ku Allah, tah lamun hayang sieun ku Allah teh kudu wawuh heula jeung Allah. Tak loba anu ayeuna catang di rumpak, padung di badu gitunya. Kasalahan dilaksanakeun teh eta teh ku akibat can warawuh jeung Allah. Dumatak moal aya kasieun. Lulung lalang kegebutan di Jalan Mulyasari bebas eueuh kasieun pelebah ka jalan ditu maci sumur nu ngajanteng pakaian coklat ngagebeg pan sabab geus kadeuleu aya polisi. Ta eta mah mubtadiin. Ari nu geus ningkat kana ilmu mah rek di mana-mana gen tarabti we make helm, mawa SIM, STNK, eta mah iman-iman ilmu. Lamun tingkatan kaditu nama geus teu sieun. Tah, jadi kudu wawuh heula jeung Allah lamun hayang sieun. Di mana-mana jelema nu teu boga rasa sieun ku Allah geus sakitu beureun bahasan. Maka dipastikeun saur ahli hikmah moal salamet tina lisanna. Iya lisan. Hiji lamun lisan, makna lisan. Hiji ucapan. Kadua tulisan. Katilu sikap paripola. Iya lisan. Contoh kunaon maneh? Nyeri sirah apa rieu? Eta teh lisan. Jelema rek dina media cetak maupun elektronik bakal sangeunahna netizen nulis status nu bisa jadi fitnah jeung batur gitu kan sangeunahna gitu. Tah ayeuna urang dina ngobrol sapopoe lamun teu boga rasa sieun ku Allah lam yunja min izalatil lisan moal diarep-arep kana salametna tina omonganana pasti bakal salah gitu. Ngan salahna cek Allah hade. Saur Kanjeng Nabi kieu bagja kacida pikeun jalma anu ngamilik boga lisan gitu. Lamun teu lisan meureunana teu tiasa nyarios ku isarah. Anu mana eta lisanana teh teu matak ngajadikeun pilara ka batur komo cacarek gitu, pake ngahina, pake gibah. Wawasi'ahu lega imahna teh lisana pertentang jelas imahna lega hartana lubak libuk loba lebokeun teu kalebok bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah bari sapopoena teh baka ala khotiatihi mineng ceurik jeung nalangsa ku akibat kasalahanana. Ieu mah imah leutik ngomong teh jelas bari nyieun kasalahan bangga keneh. Tinggal ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
teu aya deui kalimah nu dilapadkeun ku urang teh teu aya deui sadayana aya dina catatan Raqib jeung Atid. Ta ieu ye. Matak anu teu loba kasalahan mah pendengar. Ieu rarehe salam. Bisa jadi nu ngobrol ieu mah pan cotret batur mah dibubarkeun teh eueuh dosa, nu ngajar mah bisa bage bisa jadi panglobana dosa. Gantian dia. Kade. Mana aya nu ngadengekeun hate bangga, duh eta teh. Teu jiganya. Mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Naon bae lafad nu dikalimahkeun nu diucapkeun ku urang, naon bae nu ditulis meureun kitu. Rek dina status ke. Wayahna leuwih we dibaca ku 40 urang, catat. Ciri anu nulis status nu ngomong ngacaprak nu gibah eta teh teu boga rasa sieun ku saha? Ku Allah. Damun boga rasa ditinggalikeun ku Allah jeung bakal dicatat ku Raqib Atid membeureun rek ngomong oge diwengku heula. Ulah ku pedah ngomong kieu, can abong letah teu aya tulangan. Ceuk saya tulangan goblok. Tiba heula gen eueuh. Moal bisa dimafhum ku kitu. Mun rek nulis pikir heula kira-kira nepi mangfaateun pina madarateun pina. Tuh, batak pantes saur kasauran Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir palyakul khairon aw liyasmut. Saja manu iman ka Allah jeung iman kana poe akhir, dina ngobrolna bakal nu bener, dina teu bisa ngobrolna gen repeng. Tah eta teh ciri anu geus boga rasa sieun ku saha? Ku Allah. Mata kade ieu lisan teh ye la tasubunna cek dina hadis teh la tasubunnas patasubbu dengkeun. Di mana eta lisan dipake cacarek ka batur tong aneh eta jelema bakal dicarekan di ku batur. Matak lamun aya nu ngageunggeureukeun nyarekan ka urang introspeksi heula. Beda deui aya cacarek di pangajian maji teu nanaon. Caricing maneh teh. Bah. Eta mah moal aya nu dendam. Mah bagi nyungkelit kana hate. Mata wala tasubun nas patasubu kade ieu lisan ulah dipake nyarekan ka batur. Lamun jelema ayeuna geus sieun ku Allah rek cacarek oge nyarekan heula diri. Matak dina Quran apa dina hadis qudsi wa hal yaquban nas finnarin ala wujuhihim ila haso ida al sinatihim. Ternyata loba jelema nu ngajungkel kana neraka teh lain ku sabab ayeuna beungeutna, lain ku dedeg pangap naon ieu teh postur tubuh. Ternyata loba nu ngajungkel teh kulisan. Nu batak kunaon dina kitab Sulamut Taufik, dina kitab Sawahidul Haq kebanyakan anu dianggit min hifdil lisan mah panglobana. Batak geningannya luka dengan pisau sangat sukar untuk mencari obatnya. Tapi luka dengan lisan entah kemana harus mencari obatnya. Gitu kan? Cek anu galau. Eta mah umum, tapi lamun geus aya jelema dina tingkatan kieu mah la yahsya. Teu sieun si eta mah, tapi si ieu mah geus sieun. Ketika dicarekan ku batur teh dianggap, ya Allah mudah-mudahan panyarek batur singa jadikeun itidarna naon teh tanbehna kacarek hakikatna ti Gusti Allah syariatna ti jelema nu abdi teh kudu masa carekeun Allah
Eta mah mau asup kana hate. Dengan eueuh nu kitu. Semarawat. Wahai yakuban naspi nari lapi wujuhihim. Jadi lobanan kete ye kulisan. Mata punten upami di hitung ti mulai orang bisa ngomong napikeun ka ayeuna duka sabaraha ribu jelema nu matak nyerieun hate kulisan urang. Allah komo mau baliknya sok ngawuru komo RW samutan ka aing cenah si RW mah ka aing cenah ajengan mah aduh eta teh daripada bisi kasiniran ulah ngaraji euy. Depan sok ieu geuningan. Ajengan teh ngobrolkeun kitu. Ka aing ieu teh. Rasakeun si ajengan. Tuh, duh, kedah kumaha tuh aingnya. Nabongan we ngajar dog dina rel aya kareta api mah nya katubruk we. Kitu tah lisan. Mata kade. Jadi kieu bisa dijadikan barometer cekal hikmah. Kunaon loba jelema nu tasahulu bil kalam lulucon dina ngomong nepikeun ka terjadi teu sadar eta tina omongan matak nyoplokeun kana agamana. Nu matak disebut murtad lisan. Kade. Dua, saha jalma anu teu boga sasieun kana rek maot kitu we lah. Rek papanggih jeung saha? Jeung Allah. Taya teh urang teh 1447 teh keur nyamperkeun maot ieu. Ti minggu ka minggu. Ngan ieu mah lempeng we sugan boga rasa rek paes leutik teu. Aya nu maot ge kalau salah katakan we. Jadi eueuh ibroh tina nu kadenge jeung katingali teh. Maka di mana mun geus kitu lam yasa liko Allah bil maut. Si eta geus moal rasa boga rasa sieun deui. Bil mauti kana bakal rek maotna. Sedangkan Al-Quran geus ngomong kullun nafsin za'iqatul innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Setiap awak-awakan bakal maut. Nah, di mana-mana lemang jelema rek maut, hirupna bakal ditungtungan ku eueuh. Heg eueuh boga rasa kitu lam yanju qalbuhu minal harami wa subhat. Tong aneh kalakuanana moal peduli kana haram jeung subhat. Gabres we kalakuanana. Rek Agustusan teh nuturkeun nafsu jeung karesep jeung adat. Nu rek paeh mamikir Agustusan teh. Eta kudu make daster membal teh laki teh. Bayi nyengir goblok haram sih teh. Geuning haram. Kan jeung hukum heula tuh. Kada RW biling idina. Kada jadi kan heup ya orang-orang umum we. Lamun naon bae perkara kalakuan geus teu menghitungkeun halal jeung naon sokomo ayeuna ngareunah cicing dina subhat nu kadituna kana haram, ciri jelema geus teu yakin teu percaya kana bahwa setelah mati akan ada perhitungan. Geus. Tak ayeuna mah iuran Agustus ge mikir heula gue. Bisi kadon poho ka halal. Mungkin teh agnia nu digebugna di neraka teh. Hampura deh mah kudu diomongkeun. Kedah kumaha tuh ieu teh. Anya we kitu.
Kunaon sia teu salat Agustusan demi naon NKRI syukuran naon kemerdekaan duit nati saha teangan nu mere duitna sok sia ta lebok goblok cina abi mah bade sujud syukur we sareng tasbih mangga eta mah aya Al-Qur'an aya masalah kieu mah masih kena subhat ngan tingali segi halal jeung haramna di mana boleh atau tidak boleh pakai ilmu fikih ngan ulah janji ngaharamkeun itu apa maka deh nuju musibah ini ulah cenah haram ti mana ti aing kada jeung ilmuna ya Allah awas innal halal bayyinun ari halal mah jelas wal haram jelas ngan lamun can kapanggih status halal jeung haramna subhat ngan lamun jelema geus cicing dina ngalakukeun kadaharan naon bae perkara nu subhat tong aneh bakal ngajedog dina paharaman geus sakitu sapertos kieu uih urang teh ti dieu manggih mas di jalan tak mas teh subhat tah medeken aya lauk dina susukannya lauk dina susukan subhat kade subhatna naon apakah ieu dipelak apakah kabur tina balong batur di mana lamun geus jelema di dinya moal wani nyair naon sababna sieun tumi bakana haram begitu di dahar aipek teh aya bapak-bapak neangan lauk nilem ka mana mah neangan lauk nilem leuh pasti kebon geus jelas berarti milik batur ketika di dahar teu digantian haram nilemna komo nu ngagolerna gurame sagede hihid ari susukan sagede pro ulah kieu wah ieu mah rezeki anak soleh di mana goblok putuskeun heula cek hukum kade putuskeun heula cek hukum pan aya ardul mamat sanes upami dina fikih mah beurekeun ayeuna aya hakulah teh geuningannya dina susukan aya kubangan rada badag kebenaran aya sifat aya sepat atawa nilem di dinya teh aya jaer eueuh nu melak subhan kumaha mun diala heueuh aya cek subhat mah punten dak tinggalkan wallahi aing nyair kelas 5 SD eureun ditajong ku kolot pedah menang lele bah bunga ka imah mawa lele ai sugan terek atohun jang pelakeun gobrot terido aing sia kasebutan kahakanan kudahareun anu subhan eureun ti dinya teh ningali batur nyair teh kabita wa bainahuma umuru mustabihatun la ya'lamuhunna katsiron minan nas jadi loba jelema nu teu apalin bahwa ieu teh letak halal na haramna kumaha tingalikeun taroskeun ka ahli fikih dina bab ibadah kudu jelas ulah di samar-samar hukum teh haram halal pal muharramatu kismani dengkeun dia ari nu haram teh dua bagian ahaduhuma syai'un muharramun li dzatihi kaiji haram dina datna kusabab li dzatihi dina datna sapertos kal maetati seperti bangke bangke mana nu teu haram hiji bangke nu teu haram lauk teu haram sok sanajan ayeuna sagede saung kieu ngagoler di leuwih gambir moal ketangnya hakan pek kadua simeut teu haram ngan sayan ti eta haram contoh
aya ngagoler domba subuh-subuh teh tos teu aya ruhan dicekel ieu teh innalillahi dibeset teh sakalia eta mayit haram kade dibere dipake jual beli nagen haram sapertos tiren hayam anu mati kemarin terus disobek di kilo di pasar duraka tah sia termasuk indang mencitkeun kudu make sara atuh tak kade nu mencit teh nu begug ulah kudu sakadar seukeut peso aing mah bisa ulah kecrek langsung prek bismillah sama bismillah mantu manusiawi encek ulama mah makruh upami dituang teh wadami getih tah tas kurban aya getih pan eta dimbalnya eta sok paributan gara dipais naon teh ngaranna teh marus eta bagian lauk tuh kade ulah lumpat ku cenah raos ajengan cenah dagudag ngeunah atuh wa nahu dalik pahada layahilu dengekeun getih jeung bangke teh henteu hal contoh sato nu diharamkeun babi kunaon Allah ngaharamkeun sareng ngaharamkeun nuang eta mah babi kota babi naon ditingali secara kesehatanana ditingali henteu langsung mutlak kot ihram henteu diteliti heula kedua bangkeng haram ai pektena ai illa lisiddati baqo iruhihi contoh urang lisidatil jui keur di tengah perjalanan urang eueuh dahareun ari pektena aya uncal sesa mau aya uncal sesa esuk ta malam minggu ka garunungnya jadi nah ka garunung eta pakur kayak ngajeleng lu kayak nah ari pek teh kerja perjalanan 3 jam ka puncak dahareun teu mekel tuangeun teu aya ai pek teh aya uncal sesa mau berarti bangke cek tadi hukumna ari pek teh ketika lompat urang geus teu kuat kitu pek menang eta bahasana teh dimenangkeun ngadahar bangke eta tapi ukuran sakuat harita ulah isuk balik deui di teangan raos ya nu kemarin nu 2 kali mah haram hukumna kade ai sangu orang mek nanya sangu halal haram nasi haram halal ulah wakang halalkeun heula dibeli di penta nu sorangan atau di pao ulah wakang halalkeun heula kan ngan secara bahasa bahwa nasi itu halal tai kotok haram geus tapi ketika aya jelema itisol irtibat kabeneran manehanana ngasaan tai kotak tai kotok leungit rieutna boleh rariut abi teh beda deh cing nyobian ti kotok ceng harta langsung tah meunangan ulah diulang deui kan pikir mah kitu pikir mah kitu nasi teh halal nate dina datna tapi lamun nyokot nasi teu bebeja nyebutna teh kieu lah nu lanceuk ieu pirage nu lanceuk subhan ulah kena lanceuk kehe da lanceuk jelema kasetanan ari pek teh ceuk lanceuk teh teu ridho sia utahkeun gancang bikeun ka lanceuk sia
nasi sudah menjadi utas ya teh, bubur kan gitu. Orang teh nyokot mereka si air gitu, asup ke dapur, mamang gesare, si bibi gesare, ngan biasa lamun ningali biasa ya, hek urang jeung si teh Yeni teh si bi Yeni teh teu loba cawadan pek we hakan aya mah geus akanna kitu, teu kudu bebeja, halal. Ngan ai jeung maneh make heula. Kitu kan? Tapi uing mah geus umum we kieu. Bisi aya kopi, aya cai, aya rokok ngagoler di dieu halal, teu kudu bebeja. Mun aya. Geus. Itu erang. Ai peke si aya teh asup. Dah. Da akadna geus kitu halal. Tapi lamun teu aya akad eta asup si aya. Dah, isuk rek bebeja, subhat keneh kan? Apakah ngaridokeun atau henteu? Ai PT isukna teh, Mang, abi mam mengi teh wawartos ka mama, kumaha? Da geus dahar ieu, pek we halal. Mun teu gantian. Lain korek kade, dahak ieu mah. Wah, kos lain jelema sing kos teu boga but. Hak. Hak. Ulah sangunan mitu aya pemafhuman. Kade dina hukum teh kitu. Teh ya. Lamun nu subhat mah saunggal poe, naon bae nu lakukeun? Loba nu lumpatna kana seubeuh jeung kana ngeunah bari teu merhitungkeun halal jeung haramna. Sok. Hati-hati. Kedua, barang halal aya pinapsihi sapertos kalmai. Tah, ieu. Ieu teh cai teh halal. Pinapsihi teh. Beas halal gitu. Tapi ketika ieu teh nu milik milik Haji Ucu. Haji Ucu keur kieu ku urang diinum bae teu bebeja. Tah cai teh geus tina halal teh jadi haram. Naon sababna? Teu ngagunakeun hak satu sama lain akad dina metana atau kumaha. Ulah janji kieu kudu maridou. Urang mah geus ka imah si ieu mah da bebas ieu. Teu kitu. Aya etika. Lakinnahu mamlukul ghair, awas nyekeun. Tapi lamun naon bae perkara ieu beas, ieu cai, tah ieu cai nu turun. Lakinnahu mamlukul ghair, dipimilik ku nu seje. Payah rumu alaika, atuh jadi haram ngagunakeun cai naon. Kudu kumaha atuh? Menta, meuli, gitu kan. Atawa nyuhungkeun widi. Punten lah, mereka apik-apikan. Nginjem gasolin menta seuneu. Pisahkan mana seuneu, mana gas, mana gasolin. Oke? Cek pikih tinggal ikeun. Cing nyuhunkeun seuneu sakantenan sareng gasolina. Kan kitu cek pikih mah. Ulah menta aya kan otomatis ketika seuneu dipake gas ngurangan. Sedengkeun ari ngaran nyinjem balik deui kudu utuh. Berarti lamun ayeuna nginjem gasolin gas jadi beak bangsat gas. Pikir kan ya. Kedah kumaha tuh? Bade nambut gasolin sakantenan sareng gasna beli CF da margi ku abi bade diange peryogi seuneu. Panjang geus. Lila goblok ngomong kitu mah. Geus urang hukum adat. Ai pek teh nambut gasolin geus berarti juj iradatil kul. Gasna bakal eueuh, terus seuneuna bakal keluar, batu baterena bakal aus gitu kan. Geus juj nambut gasolin kulna pek we rangkei tidinya.
ngan aya kadang punten bade nambut gasolin anu jerona aya selang jero aya gasan itu alah atuh capek atuh aya di dia nu teu nuang sangu normal kabeh alhamdulillah aya santri da mun ningali sangu teh ngabiri-gidig paranas tiris dahar teh emi we terus ketika si eta dahar efek teh aya naon ngaranna teh lain sindrom efek tina eta teh paranas tiris sakali deui paranas tiris 3 kali paranas tiris bahkan beuki ripuh maka jeung si eta mah khusus ngadahar sangu teh hukumna jadi pikir mah kitu tah ieu rokok hukumna naon ai matak pipa saya jeung pamajikan mah haramnya leus ye ulah sangeundana kekelopusan saya teh mikir heula ya menting keneh udud nu sabungkus daripada pamajikan nu kalaparan iya ayeuna mana nu pangheulana kudima heulakeun anu naon anu wajib kade kang caroge nya mikir heula menek udud tinggal heula beas aya we samara aya we dengan aya we geus komplit kakara meuli dengkeun sia bejakeun ka ahli TikTok ya anu pasti ada di mana ya tuh dengekeun cenah aduh kain teh goblok aja ngan teh cenah tuh pokoknya tinggal heula tinggal beas aya itu budak aya gitu ulah ieu mementingkeun anu naon memprioritaskeun anu makruh nu kadituna matak jadi madarat angkara murka di imah emut heula mojonnya nah ari subhat teh aya 3 darajatkeun ieu mah sapopoe mana matayakuna tahrimuhu wasukka fi hilhi nu can yakin hal haramna jeung diragukeun halalna eta subhat kadenya naon bae perkara can jelas naon haram diragukeun naonana halalna itu subhat wa fi hadal hukmil haram wa ma tayakkuni hilluhu wa sukka fi tahrimihi wa hadihi subhatun nah upami ayeuna diyakini bahwa ieu teh halal ai pek teh ragu dina haramna kata ragu dina naon haramna haram teh mata kudu naon ambil keputusan tingali ilmu fikih supaya jelas halal jeung naonana lamun salat mah antara sah jeung makbul lah gitu payan bagi maka peryogi jeung jelema ketika lamun geus jelas haram tinggalkeun tah jeung ahli tasawuf manu tingkat tinggi tong boro haram nu subhat ge geus ditinggalkeun saur Kanjeng Nabi dak mayari buka ilama layuribuk tinggalkan hal yang meragukan untuk menuju hal yang sudah tidak meragukan tuh iya dina pikir kadenya dina Allahu Akbar matak ahli waroma daripada ayeuna nganyuk bensin teu kabayar mending kana cicing tinggal ke ahli tasawuf gitu naon cenah maneh atuh nganyuk atuh cenah dibayar bilih Pondok Yuswa hek teu kabayar abdi cenah pamajikan teu bogaan duit anak ahli waris teu aya mana teuing ieu bensin saliter teh batak mantap pertanggungjawaban ka abdi di akhirat ahli tasawuf mendegan kitu urang teh lempong setia kawan nyurengkeun hate seteh kada hati-hati Allahu Akbar metak saruhunkeun ridona teh sing jelas matak kada apada Syekh Hasan wa mana robiatun intirobil qalbi jadi kayak da bakal aya efek kadenya upami tuangan subhat jeung haram lebet ka dieu tong aneh
eta mah tos sunatullah ku Allah moal dibere ketenangan. Ngeunah mah ngeunah, seueuh mah seueuh, kan moal tenang. Ngan lamun ayeuna jelema kieu manggih limus isuk-isuk nyebutkeun ini adalah milik anak soleh, di dahar bari rumasa lempeng we. Ciri eta teh jelema geus dicabut rasa sieun ku Allah. Paur. Hatena teh kitu dah. Kada aya musyarakah teh sing jelas gitu. Tilu. Wa malam yakun asian Aisyah sing sahabai jalma anu teu buktos megatkeun aikoti arroja dengekeun. Ari ngaran roja teh di dieu teh cek lugot mah roja teh al amalu cita-cita itu roja. Atanapi nu disebatna teh cek istilah mah ta'liqul qalbi bihusulil mahbubi fil mustaqbal. Ari ngaran roja teh nya eta cek sarak ada cek istilah ngaitkeunana hate kana supaya tepina dipika cinta ku Allah ku sahabat termasuk ku makhluk di masa yang akan datang. Itu roja. Ngan eta ulah ka makhluk kada ye. Anil khalqi ti makhluk berarti kieu mengharap dicintai oleh manusia, mengharap dikasihi oleh manusia, mengharapkan diperhatikan ku manusia. Lam yunja minatom'i, lamun karakter sifat nages kitu moal salamet tina boga karakterna terus-terusan toma. Punten antara sebenarnya ieu hak caroge wajib ngabiayaan pama terus anak heup cek pikir wajib ngeun kade ejeng pamajikan, ejeng anak itu hak menanyakan jeung bersandar minta kasalaki dina hukum fikih. Tapi lamun hayang salamet teu matak ngajadikeun masalah ukur salaki itu manusia bukan Tuhan. Matak lamun bahasa aku akan tetap bersandar di pundakmu. Ayo geus cangkeu nyalesen. Punten, age jeung pamajikan diajar leuleutikanan lah. Jangan terlalu berharap sepenuhnya bahwa aing teh tukang sare, tukang cicing, teu usaha teu itu. Begitu juga uing nanya ka pamajikan. Wayahna Bu, sok sanajan boga aktivitas itu ieu, saeutik uing mau berharap kana hasil mah. Diajar. Ngerah dina eueuh nanti matak jadi masalah. Nyi akang teh boga duit, da akang teh lain pangeran atuh terbatas kekuatan akang ge dame moal. Dame. EPT nyi akang teh menang duit montog mantog. Jadi masalah moal. Jadi masalah. Teh anu kitu. Kumaha bobo di luar tuh cenah jeung si Embil duruk wae gimana nu kitu tekenging kade tuh power tah ukeun seuneu namut gasolin beak gasna ngagesrek di badan. Oh iya istaidu billahi minatomi kade kudu menta perlindungan anjeun ka Gusti Allah tina toma. Ai toma teh tatagenan ka makhluk bisa kitu. Ya. Ari modelkeun ayeuna urang digawe ka dunungan mah punten eta mah hak.
hak. Ngan lamun posisi dunungan geus ngelehkeun ngageserkeun kana kekuasaan Allah, ieu cilaka. Mata puntennya ama salutna ke kana sok daek damal usik ka itu kadi. Itu orang-orang yang tidak tomat terhadap manusia. Naon sababna? Manehanana mandiri, tidak mengharapkan uluran tangan orang lain, sabab terbatas dina ayana oge. Inna tom'i aedana sin wa minat tom'i yahdi ila ghairil matbai. Terus we tomang mubalik ulah toma hayang di amplopan ku batu kade bilih jadi santri ya, santri nu ngaraji isuk maneh ngawuruk ulah hayang dibayar ku jelema ku Allah capek. Dame lamun geus didinya mah dame ek dibayar teu dibayar mata kuing mah ka guru dinia terus we bayarna maneh sing karna Allah lamun garah kudu digantian kesang ku duit moal kabayar itu. Dia lajarnya tomana ka saha? Tomana ka saha? Ka Allah. Rojana ka saha? Ka Allah. Sok ngarah teu capek. Atuh jelema ngodok pesak ateul di dagoan. Semogna mere duit. Ai pake anjing gini kan. Atos. Diajar. Tek-tekan eta teh. Tek-tekan. Ulah kieu ceuk saji ucu teh kasih aut teh. Poe Jumaah ku saek dibere. Ai pake si aut teh nanyakeun. Gimana? Si atuh mah ka aing euy toma eta mah. Nagih. Beda deui kade. Ngan si aut ya. Lah aing mah Jumaah teh moal usaha. Geus aya ieu teh anjeun. Tah eta kakara. Naon? Toma. Da abi moal toma mun teh janji mah. Yang menang wis teh. Kade ieu salametkeun ieu kade nalikeun ka batur Allah. Capek lah. Terus piceun eta mah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Pokoknya urang mah ulah putus asa dina rahmat Allah. Di mana ada kekurangan, Allah yakin bakal mere kalebihan. Dan dina harti salesna dipasikeun ku Allah teh nu matak ngajadikeun aya kurang aya lebih teh anger penangkapan nafsu keneh. Uing nanya kasih air peuting. Ngahulang belokeun deui. Dina harti aya eueuh jelema nu bageut. Eueuh. Kade ieu teh kudu dilatih tarbiyah matak aya riyadatun nafsi. Hiji ulah putus tina rahmat Gusti. Ari selalu mengharapkan manusia harus mencintai kita semuanya lah tidak bijak. Dan di mana orang aya punten min kulli ummatin nabiyyin abi jahlin. Di mana-mana aya umat Rasulullah pasti didinya aya pelawan Abu Jahal. Pasti. Urang jadi kiai ulah mengharapkan masyarakat kudu pro kabeh. Moal aya. Pro kontra mah pasti aya. Ngan harapkeun mah sing kontra kabeh gitu. Sing kontra kabeh. Ciri mikir mata kontra teh. Coba lamun samina wa atona. Punten ieu filsafat keluarnya. Orang pintar membelenggu dalam kebodohannya masyarakat. Masyarakat teu dibere naon lah.
teu diberi peluang untuk memberikan naon masukan teu kenging saran itu ieu punten sorban kopea coba ya kumaha akang teu kenging nyarios keun modal lagi cenah kumaha akang beula geuleuh atuh da masyarakat teh nu bodoh eueuh nu pintar deh nu naon nu bodoh nu naon pintar cing kumaha manawi kalau Pak RW Pak RT dengekeun susana janten ka harti tapi cek masyarakat kumaha ieu kumaha sorak nia ieu kumaha ieu cicing di tengah ulah intervensi kepentingan pribadi itimad ka masyarakat itimad ka jamaah wah bahaya tak bisi aya nama aya performan di saung kitu ja mending kena bubar daripada ngajadikeun madarat Paul jerotingnya J ulah putus asa tina magpiro Gusti sehebat apapun dosa kalian tapi lamun ayeuna urang boga rumasa dosa ka Gusti Allah eta leuwih hebat daripada jelema anu keur taat asa aing boga kekuatan dina taatna. Pajengan abi teh geuring seueur dosa. Oh, udah bohong tah ajangan anu keur dosa teh kitu teh tah. Kade hati-hati ya. Oh, udah siap tukang maksiat gitu ieu. Tah eta teh ajangan kitu teh keur maksiat. Kuduna kumaha? Pajengan abi teh duh sur kalopatan komo akang peda akang mah teu kaciri disebutna teh kakaperan ku ajengan itu kaciri maksiat padahal maksiat mah pangseueurna sia pada kaperan gitu ulah dinyanak alur ieu kade jeung ngareunah jang ayeuna mah cenah keluarga ajengan moal doraka panglobana malengkah keluar ngahormat aing teh putri ajengan geus pimasiateun teh kehen hati-hati alo ajengan cenah ulah bebas we da itu jelema urang jelema da gitu tina dosa ulah putus asa kade katilu ulah putus asa tina pertolongan Gusti sing yakin ayo urang mengeranya pertolongan Allah can datang ragu geus aya kira ieu pertolongan Allah teh mayakeun Allah teh kawasa udah Allah gini leuheula saha sia oh sing yakin aya pertolongan Gusti nan pertolongan teh ulah kieu nganalogikeun ge ketika urang aya mentok dina hiji masalah jadi mencari solusi begitu ayah datang anu mere solusi pertolongan Allah mana mengukurna teh di dieu wae kuduna kieu ti dieu bisa ngalengkah ka dieu teh apakah itu bukan pertolongan kali kata tuh ku adi bere modal 10.000 ulah ningali AA bahwa pertolongan ti Allah teh ketika aya pepangi jeung ahad itisol irtibat ku duit 10.000 tapi ketika urang nganarasikeun boga pangabutuh ngalengkahna ti imah itu pertolongan ti Allah kunaon loba teu dianggap kata teh yang penting mah bukan hasil tapi kok eta cek lancet aing wan palas yang penting itu adalah berarti kerdina ngalaksanakeun neangan proses itu sebagian pertolongan Gusti ulah di dewe kadang sok dijerokeun deui nu nulungan ka urang uyuhan sia kikiran bisa kieu ge tah cina eta pertolongan teh Allah lain eta coba lamun diheuraskeun tah
Iya, ulah ku iya gerak. Iya, aing goblok. Coba pan kikian ge. Pertolongan eta teh. Coba lamun dibere napel curug kena tarang ya. Guys. Jadi isin ngrek ngobrolkeun keluh kesah teh upamitos kitu. Isin. Tina magpiro Gusti, kadua tina pertolongan Gusti, katua kaopat ulah putus asa tina diijabahna doa. Allahumma hasil maqasidi. Ya Allah hasilkeun pamaksadan abdi. Nepikeun ka ayeuna cung nu pernah ngadoa 2 bulan kemudian target sabulan hayang diijabah ku Allah geus 2 bulan tapi can aya ijabah. Aya teh di dieu. Asa loba itu. Podi naonna? Doana? Cicing. Contoh, ya Allah abdi hoyong naonnya? Hayang awewe. Allahumma rizki jauji solihatan kabiratan parja. Ya Allah bere awewe nu geulis bari gede parjina. Ai bete 2 bulan can diijabah punten. Lamun ningalikeun kana mentakna Allahumma eta teh geus ijabah doa. Da bener tah ieu meureun anjeun. Kunaon sabab capek da sabab du mentana lain rohyu jeung kolbu tapi nafsu. Tak doa nu teu diijabah ku Allah aya kan geus. Gusti abdi ngadoa nu kamari deui lah Gusti lah. Aduh. Kada ya tina putus asa min ijabati doa awas ari ijabah doa kada ya pan kupiki diatur hiji mana doana kadua jelema nu ngadoana katilu tempat ngadoana lamun ieu kursi menang maok aing ngadoa subhata doana kita kamamnu mangi iya saung lamun tina proposal subhat dipake ngadoana oge matak ayeuna diima lain Allah teu ngaijabah kahalangan ku barang nu haram jeung subhat. Tilu di mana jelema teu bisa ngaraksa kana amal tos urang sebagai amil ieu amal teh ieu ngaos mimma yufsiduhu tina perkara nu matak ngaruksak kana amal lam yunja minaria moal salamet tina ria ari ngaran ria teh al amalu li ajlinas wa tarkul amal li ajlinas beramal karena manusia meninggalkan oge karena manusia mending lempeng acuh emang iwan lah ek dipuji teu dipuji kembali atau seperti itu. Annahu sallallahu alaihi wasallam iyakum antukhlitu ta'at Allah kade. Ulah nyampurkeun anjeun taat ka Allah bihubbis sanai awas bari taat ka Allah ibadah ka Allah teh nyampurkeun hayang dipika alus hayang dipi alus hayang dipuji ku jel kunaon mah teu ka masjid anjing sudah muji kieu ye punten ieu anu nemean uih deui ruhna nya ruhna nu balik deui leuheung ka masjid maneh ajis aya rajin ka masjid disebut leuheung pengen halodo eta
hujan gara-gara ya Allah ya. Nu akhirnya jadi eureun ria keneh teh. Atos we urang torek we lah. Oh, hujan ayeuna mah maneh ka masjid. Di Jawa batu ngaji karek sapeuting kan. Ittisal irtibat Allah moal kalekete ku aing ka masjid. Lamun Allah kalekete ku amal aing berarti Allah teh makhluk keneh. Aing mau muji ka maneh, aing mau bilang ka puji. Nu puji malin aing tuh Allah. Wah, mulus kitu geus maot tere. Dicaci lempeng, dipuji lempeng. Tekenging ah. Age dasok diajar ki, jang cenah. Katinggal cenah jamaah teh namihan, istighfar teh jeung budi jeung haji ujug. Kadeje. Kadejang. Bisi jebakan. Terus diolah ya. Ngan ulah hayang dipuji ku sawe. Kumaha? Terus ke bejaan ya rahasia. Tapi bejaan batur. Di mana lamun ibadah urang eueun nu muji eueun nu nyaci tapi mawa tenang kana hate Allah keur muji ka urang. Geus. Kan daya mah peryogi di pelarian jeung dipertahankeun eueuh pujian eueuh cacian ti jelema tapi tatkala urang ngalaksanakeun ibadah boga tenang kana Allah keur mencerok. Eta teh mahal. Jam 10 lebih teh. Guys ulah ria we gitulah berenanya. Wa malam yasta'in billah ala ihtirasi qalbihi lam yunja minal hasan. Pepeje ieu hate ulah sampaikeun ka teu dijaga termasuk tina hasud, iri, dengki ka manusia. Jagai supaya orang bisa selamat di hadapan Allah. Teras wa malam jangdur ilaman huwa abdullah minhu ilman wa amalan la yunja minal ujbi. Kade lamun jelema geus teu merhatikeun kana hebatna seseorang dina darajat jeung dina elmuna si eta bakal cicing dina kabodohan bari ujub. Mana nu ujub teh? Asa aya geus cukup we gitu. Punten. Naos di dieu teh ulah cekap ku ngaos di dieu. Sumpingan guru urang, pengaosan mingonan urang. Teu kenging cekap di dieu. Ulah so aing pada geus maripat ngaji eureun. Teras da urang mah makhluk jalmi lemah. Iyakum an tukhlitu ta'atallah wa ma lam yasta'in billah. Teras ayeuna dina taat ka Allah bari ningali darajat jelema leuwih luhur sing tiasa kamotivasian urang sabudayana hayang jadi jelema anu terhormat jeung jelema anu naik derajat di hareupeun Allah. Tos taya penginten genep perkara anu ketika urang kudu disalametkeun. Hiji urang kudu salamet tina salahna lisan. Syaratna sing sadar bahwa naon bae perkara bakal dipenta pertanggung jawaban. Nomor kedua lamun urang hayang salamet tina halal haram jeung subhat sing pinter ngajaga hate. Naon bae perkara nu rek didahar diinum pertimbangkeun heula tingali halal haramna heula. Insyaallah bakal salamet. Katilu lamun ayeuna urang hayang salamet tina toma ulah daek jeung ulah kuat tatagenan kamah kamalu. Toma jeung rojama bikeun ka saha? Serenkeun ka saha? Ka Allah. Terus lamun urang teu bisa ngajaga amal bakal tumiba kana ria dina hartos ulah tatagenan ulah yang dipuji ku makhlukna Allah tapi urang sing bisa dipuji ku saha. Upami tos dipuji ku Allah mah teu kudu digero anu pamuji mah bakal datang sorangan. Teras kagenep saja manu teu pinter ningali kana kedudukan pinter jeung darajatna seseorang wayahna eta jelema bakal cicing dina kabodohan bari ujub. Di mana-mana ujubna geus leungit pasti hayang cicing dina darajat nu mulia bari daek neangan ilmu. Mudah-mudahan we ku ngawas ieu lah urang sing diangkat darajat ku Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah.